Geus lila kuring hirup teh nyorangan, tapi tak ningali nu rerendengan. Beda teh. Ya, Mun, gitar ibu. mun namina gitar naon? Gitar listrik. Oh, gitar listrik. Gitar listrik. Kan meureun aya merek kan meureun gitar teh. Iya tuh. Iya. Tuh, merek Atroknya tuh. Oh, tah ieu maksudnya merekna Oh. Atrok. Tah, itu merek kan. Oh, Atrok. Iya. Kualitasnya original itu. Original. Original made in Indonesia. Made in Indonesia. Sanes buatan rumahan. Jantan ieu teh dibuatna di Buatna di urang di Indonesia. urang, tapi lain buatan rumahan maksudnya kumaha ieu teh? Jadi kieu. Jadi gitar itu original, gitar original. Gitar original. Original resmi. Cuma Dibikinna usaha. nyaku jelema. Berarti di jero imah atuh. Wah, lain mah pabrik. Aduh, apa beli? Oke, Bang Iten. Kang Amir. Ulah. Urang ngawilujeun heula, urang salam-salam heula panginten kanggo pamirsa AKTV anu tos manco. Kok kitu Bang Iten. Sampurasun. Rapes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi AKTV tangtosna di mana mayana. Tepang deui sareng sim kuring ka kaucil kawarasan dina dangek ieu, dina sonten ieu. Baris disarangan ku pangesana pelaku seni antos teu bilek deui pangitan aya Kang Amir Black. Saha? Tapi kenalkeun atuh? Apa namanya teh Oh, iya. dikenalkeun? Amir Black. Amir Black. Nah. Yo pan beta dikenalkeun nya. Ya. Tangtos pangitan masih dina acara anu sami nyaeta acara Golodog Sunda tiap tabu 4 dugi ka tabu 5. Unggal dinten. Dinten. Oke, baris ngabewarakeun ieu. Soalna AKTV teh se-Indonesia Oh. TV lokal anu tiasa digital mung AKTV unggul. Oh gitu. Iya, jantan misalkan pami di luar Bandung, di luar Jawa Barat hoyong nonton AKTV tiasa di TV digital UHF AKTV digital aya. Gitu. Se-Indonesia Om. Si GL teh mantep gitunya. Mantep atuh. Jantan lamun hoyong nonton AKTV teh mau ukur di Bandung unggul atau napi Jawa Barat unggul. Gitu. Seluruh Indonesia tiasa nonton AKTV. Ngalangkungan digital. Iya. Karena kan aya di analog, Iya. aya oge digital. Pami analog mah kan unggul di nonton di Bandung yang unggul Jawa Barat yang unggul. Iya, gitu. iya. Tah, AKTV mah ngagaduhan digital nah. Tah ngomong-ngomong digital, ieu ge aya gitar. Aya gitar. Gitar. Tah, ieu teh tadi teh gitar Original. Original. Tapi kondisinya second bekas. Oh. Bekas sanes baru. Pami baruna dibikin di PT khusus, PT Atrok baru gitu tah. Ieu mah kondisinya second, kalau Second. dia kan nyadiakeun gitar-gitar second. Oh, jantan Ayeuna mah. maksudna kumaha teh? Jadi Kang Amir teh lamun misalkan tiap show teh unggal poe teh ganti-ganti gitar atau kumaha? Sausa. Unggal show ieu mun show ieu kan gitar teh hiji meureun. Ya. Tiap ganti-ganti alon seueur kieu teh ganti-ganti gitar atau nepi kumaha? Henteu atuh. Ieu kanggo naon digantung-gantung kieu teh? Ieu mah kage dicaleun. Oh, jadi jual beli gitar oge. Henteu, tapi mah cagaleun. Sarua keneh atuh Oh, maksud iya. teh cagaleun gitu. Oh, sami sareng. Sami sareng. Oh. Alieur ieu mah. Oh, iya. Pamirsa ieu reun ku kitu lah panggiteuan urang bagiakeun heula ieu. Hayu atuh. Kanggo pamirsa AKTV tangtosna di mana wae ayana. Ku kituna yuk asoy di Game Boy. Coy, colok. Geus lila kuring hirup teh nyorangan, tapi tak ningali nu rerendengan. Beda teh. Oh, janten ieu teh kanggo icaleun. Dicaleun. Oh. Tah gitu. Jadi pami tos ef bekal ya nya. Heeh. Nya dompet, Heeh. biasa. Hmm. Jual hiji eta teh. Jual hiji deui eta teh. Aya rek meulina. Duh, ka atuh boro-boro. Ngaranna ge ikhtiar nya. Ngaranna ge ikhtiar. Tapi ieu teh Om, ya biasa. Ieu teh pamirsa sim kuring biasanya batna Om ya. Paminamina mah kan Kang Amir Black. Amir Black. Selaku gitaris pop Sunda atau napi dangdut oge panginten nya. Karena dangdut oke. Dangdut oge, pop Sunda oge. Terus de sok kalebatan non teh di recording oge meureun, ngamen. Ya. Wah, hebat bener. Multi talent. Janten Kang Amir teh hicagaleuk gitar disebutna.
gitar baru atau napi second gitu? Gitar second. Gitar second. Gitar second. Sementawis ayeuna mah gitar second. Pami dulu gitar baru. Gitar baru. Dulu. Cuman gitar second oge panginten sanes lokalan gitu. Sanes Ori sadayana. Original. Kalau saya jina ieu Atrok ieu asli buatan Indonesia, Mada Indonesia. Iya. Ieu Atrok LTD. Ini siap pakai teh, Tan? Siapa pakai ieu mah pokona mah. Siapa pakai ieu mah. Siapa pakai. Hebat. Wah, hebat. Tah sarata akustik ieu kan. Mana? Original gitar. Akustik ieu teh original. Akustik. Cobi ditinggal enggak? Nah. Iya. Cobi cambut ditinggal. Tah, Itu original. Akustik original second bekas tuh. Cikan digembrengkeun. Cikan. Kuring geus beak mikir kumaha ngakanana kumaha naklukana sangan perucitana dirayu geus teu metu digoda malik kewan sugan kudu beureum cinta bakal kuseuh. Hai, mantap. Nah, ieu kolaborasi yang tidak disangka. Tidak terduga. Tapi langsung. Ku hebat-hebatan. Spontanitas, ku hebat-hebatan seniman sejati Kang Amir Black langsung. Maka terang ke lagu namanya. Lagu saha sih? Terang atuh. Lagu saha? Lagu si Kakak Uci. Hebat. Anakna si Pasoman. Nah, panginten tangtosna kanggo Balaya Golong Sunda, oge kanggo ka wargi-wargi pamirsa AKTV tangtosna anu tos manco dina sonten ieu. Nah, Kang Amir, simpen sebentar. Iya. Simpen lah kitana. Nah, ieu kalaresan di dieu teh seueur pisan naon disebutna teh? Oh, foto nu dipajang. Ya. Aya sang legend nu namina The Phenomenon almarhum Bapak Haji Darso. Sareng deui almarhum bangsana Kang Asep Darso. Ieu naha aya di dieu? Apakah Kang Amir teh grupna atau napi gitarisna atau napi fans beratna? Tah, ieu mah muhun kan kapungkur abi teh nah grup sareng almarhum Pak Haji Darso teh di tahun 2007. Tahun 2007. Masuk mimiti ngawitan masuk ka Garetek teh 2007. 2007. Dugikeun ka almarhum ngantunkeun nya dugi ka ngantunkeun 2011 ya. 2010 2011. 2011. Tah sampai ka ieu sareng Pak Haji teras kan anumna almarhum Asep Darso. Almarhum Kang Asep Darso. Gitu, berarti lebat grup selaku gitarisna almarhum Bapak Haji Darso teras gitarisna almarhum pokoknya mah tahun 2007 masuk ke Garetek. Garetek 2007. 2007. Wih, hebat teh sangki. Tuh pamirsa dengan kangge kenang-kenangan. kenang-kenangan dipajang. Kenangan dipajang. Hebat. Aya Kang Amin nuju main gitaris. Wah, pokoknya mah komplit peta ieu nya yeuh. Ieu tahun sabaraha Kang? Wah, ieu mah nyar keneh 2015. 2015. Itu nah itu di nanti di kebun binasi kumaha ieu maksudnya ya? Apa ngambil video klip? Oh, syuting video klip laguna si bersamanya. Oh, hebat bener lah. Janten Kang Amir mah salianti off air panggung ka panggung sok ngisi di studio oge nya sebagai lagu almarhum. Albumna Aboy Keyboard. Ieu teh albumna kan Aboy Keyboard. Oh, judulna aya mod keneh teh. Pamit lengkapna kecap busuk. Judulna naon? Judulna teh Hilap Deui judulna. Judulna Hilap Deui. Hilap Deui. Oh, kok abeng ke dipeladeun judulna Hilap Deui nya. Hilap Deui. Oke Pak Iten, masih kena panjang martosna insyaallah urang guar deui ieu. Kalarasan dina sonten ieu sim kuring misarangan ku panglaksana Kang Amir Black, pelaku seni dina seni-seni pop Sunda atau napi seni tradisi atau napi kaiduna dangdutnya. Nah, rock
Tegalan urangnya. Rock pop Sunda, rocknya jeroanna mah tara. Oh. Tapi kan urang teh kudu apa jeroanana nanaon rupiah oge. Nya tangtos. Depok Sunda, urang kudu gali lamun urang mencintai gawean urang eta. Nah, eta. Tah ku kiduna pangitian ngomong-ngomong mencintai, urang cintai heula pamirsa Akad TV anu tos nonton dina sonten ieu. Ku kiduna pangitian, yo asoy di Boy, coy, trok. Geus lila kuring hirup teh nyorangan, tapi tak ningali nu rerendengan. Beda teh Oh, seperempat nongge aya ya, Seperempat kulit kita ya. gitu, seperempat kita gitu. Berarti kalah Kang. Berarti tiasa dibebarakeun nya kanggo anu non teh hobi dikana gitar berarti nya. Tiasa oge suping ka dieu. Ka mana teh? Ieu teh di Kampung Babakan Rongga, Babakan RT Rongga. 1 RW 8, Desa Nagra, Kecamatan Cangguang, Kabupaten Bandung Kidul. Pokoknya mau ambil Suping black, ka ambil dieu. black nya. Nah, pilih aya nu bade servis gitar, Mhm. servis gitar dari mulai ganti fret, Mhm. terus repaint, Mhm. ganti warna. Biasa lah insya Allah dibantos ke upgrade tremolo, gantos tremolo. Nah. Pokoknya mah. Biasa ngademo ge kana IG-na meureun Iya, nya. iya, biasa. IG-na naon Kang? IG-na di DM wae Amir Black pokoknya. Amir Black. Amir Black we. Sugan we atuh nya. Nah berarti nanti ku untuk isal galuh hijina gitar atau napi spare part. Wayana corona teh berarti omset menurun. Iya, menurun drastis pokoknya. Drastis pisan. Drastis bisa. Waktu kapungkur saacan aya corona, Tah, omset di bocoran sabaraha sabaraha sasahi misalnya. waktu saat acan corona wah mantep orang. Dina sasah teh tiasa ngajual 8 sampai 10 unit. 10 unit. 10 unit kita. Aduh hebat atuh. Saat acan corona. Kebayang Jadi- saya kan Iya. 5.000 nya 5 juta ya. Jadi gitar laku. Dongkap deui model anyar, model anyar laku. Dongkap deui model anyar. Ku ayeuna mah sesah. Kokosehan we nya no. Kokosehan ayeuna. Tapi ya alhamdulillah masih kene biasa. Kene. Yang penting mah sehat jajak waringkas we mah. Lamun sehat mah urang teh ka mana-mana oge insyaallah. Nah, Dek usaha ge meureungan lancar gitu teh nya. lancar. Pami sehat mah. Tah panginten Kang Ami urang teh karaos ngobrol ieu. Ayeuna waktos tos nyarelek tos haber kedap deui kita berlima ieu teh. Iya. Terus tanya kapan waktu teh panginten nya. Insyaallah lah dinek. Jeung eta. Oh, jam kulit lebih dari. Jika nama gara-gara corona jam lagi dijual. Aduh. Panginten wargi-wargi Akad TV tangtos di mana-mana oge non teh kanggo Balaya Goldog Sunda. Tangtosna insyaallah dina waktos anu sami, jam anu sami insyaallah tepang deui sareng simkuring. Sareng Tangtosna simkuring. di Goldog Sunda nya. Nah. Akad TV. Akad. Akad TV mah TV lokal sa-Indonesia anu ngagaduhan digital. Anu ngagodohan digital. 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 TV lokal tatanggi mah. Ya. Teu aya. Teu aya. Mung Akad TV unggul anu tiasa nonton digital. Oh, iya ya tadi kantor seriusnya. Iya, makanya diemutan deui ieu kanggo ka Diemutan wargi-wargi Akad TV. Misalkan analogna ieu kurang bagus, non track kan heuna teh nu hayang cekas teh kitu nya. Heeh. Tah, mun kurang bagus tiasa lari kana digitalna. Oh, gitu. Oge tiasa live streaming tiap dinten Eh, dina YouTube-na Lalajo Akad TV. ulu asli deh tak. Asli. Nah, Geher. aku Oh, ternyata tuh gitu. naon? Hah? Naon? Nah, Pete, kadenge gitu. Oke, Peten. Kang Amin. Urang pamitannya. pamitan. Urang baris undur tina payuneun pamirsa Akad TV dan wargi-wargi Akad TV di Bumina Sewang-Sewangan. Oke, pamitan simpel ka Kaucil. Amir Black. Sejak pamit, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are asoy di Boy, coy, trot.